Wih, saya awe tiba-tiba ngawe aing. Rezeki anak soleh emang. Aya wae awe nu pesan mah. Wih, sa. Nyawa sih mah. Kulit sama. Tuh apa aing urusan aing. Kau baturan teh kulit teuing atuh. Aing, ah. Ih. Oi, jangan atuh si Eleng kira. Soal atuh mang, wih. Iya si Bewok. Menang we nyasar ti awewe mang. Serius dah? Serius atuh. Wah, paling jadi-jadian aing teh ya. Hahaha, si Mamang mah parah bisa we euy. Wih, Sarya mah jiga kemaki bebek. Mending aing pindah wae lah, arek nelpon di awewe sugan we jadi kabogo aing. Bye. Wih, loba laga sih mah Bewok. Pakai acara pakai bahasa Inggris di. Dah lagi jeung tahu tempe, pakai ngomong bye-byean segala. Bodoh amat. Halo Neng, ini AA yang tadi WA sama Neng. Boleh kenalan nggak Neng? Namanya siapa ya Neng ya? Oh, Sela. Wow. Emang Neng kenal sama Anggi ya Neng? Kok bisa nyasar ke si AA WA-nya Neng? Neng ada urusan apa ya sama Anggi? Oh, gitu. Tahu sih tempatnya Anggi. Mau anterin sekalian ke tempatnya Anggi. Kali aja Neng mau dianterin, anterin deh sekalian. Kalian tuh kita makan bakso Mang Samin. Baca. Wih, mau Neng beneran? Ya udah kalau gitu siap-siap dulu ya Neng ya. Wih, si Hendra tuh. Woi, Hendra, kenaon sih ya? Suara-suara sorangan juga nu gelo. Set, cicing wae sia, ulah suka ganggu aing keur telepon aing si Sela. Widih, Sela, saha Sela eta? Orang mana? Kepo sia mah hanya wae urusan aing. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Terus kan itu sia, ulah suka ganggu aing keur asoy. Buset, siapa kain teh? Baturan nanya. Terus kan itu sia, nganggu aing wae keur teleponan. Neng, kedengnya arek ngusir anak pitik heula ya. Oh, ngeganggu wae. Oh, sekali itu sia, serbat warteg. Oh, udah dipanci. Sewot bener sih. Neng, ngeselanya arek siap-siap heula lamun geus nyampe gang rambutan. WA wae nya, kayak adik kuala dijemput. Kak, sia. Eleh ku aing ngatak oge. Kolot dilawan beresan. Aduh, aing eleh di wae ku aki-aki yeuh mencatur. Aduh, hese ari pengalaman euy, eleh wae ku aki-aki yeuh. Aduh, beresan we aing lah, beresan lah. Kalau main catur eleh wae ku aki-aki yeuh. Kumaha sih aing eleh kena yeuh? Beresan lah aing lah. Hese aing ngalahkeun aki-aki mah yeuh. Di kumaha meureun? Aduh, haus panas-panas. Aing, ayo bro. Beresan bro. Tur ya, Aidin, nyawa tuh aya penghuni anyar awewe. Semuk. Final nel kombo dino. Ya kita jongol aslina teman. Widih. Kos sama berata mang. Awewe tah. Nu bae nu nerkom. Rahasia eta mah. Yang nyaho. Yang tuh. Goceng dulu karek di bejaan kumang. Mang saya nomorna. Lah,
Jadi babaturan koret-koret teuing aing mah. Dibangun kitu oge. Pelit. Oh, dia nama segala macam ya jelema harus dibisniskeun. Menjadi duit. Buset, eta si Mamang mah. Lendir oge pakai dibisniskeun. Ampun aing mah. Ya harus ana mah tahun 2020 masa nggak punya bisnis. Apa kata dunia? Sesuai. Widih, keur ngarumpi yeuh. Ngomong naon sih? Biasa nih lima urusan orang dewasa, lu mah anak pitik baru netes lo. Kalau main tuh jauh-jauh lu. Tong ikut campur urusan kolot. Kali itu Ya, kok nyamber wae dong kesan anak pitik boleh cari jauh. Petasan lu panjang teh ya. Nyaho. Aing mah. Hi, aing mah. Teu nyaho kana petasan-petasan acan sih. Much later. Guys. Gosip anyar yeuh. Alah, manuk piit detik-detik doyan ngagosip bae. Ampun aing mah. Piit we. Ngagosip manuk wae, aing mah. tuh. Dasar lu gentong air. Gawena gosip bae. Naon sih Mang, gentong air. Oh, detik ieu gentong air. Naon tadi gosipna? Ini naon gosip manil? Itu burung emprit gak gosip naon sih? Aing penasaran. Aing nyaho. Nah, yang atuh. Buru. Geran tuh emprit, aing penasaran nih buru ka kolot nih sak ieu bae, ngareurikeun bae buru gosip naon bejakeun. Penasaran aing. Ceban dulu. Tadi aing minta goceng, aing minta ceban budak si simpit eta. Aduh, kumaha aing. Goblok deh. Masuk ngelede ke kolot sia. Aing minta goceng kan si Didin eta ente minta ceban. Goblok deh. Nah, korupsi bae manuk piit. Pakai ditek-tekeun di goceng deui. Ampun aing mah. 3 days later. Guys. Tadi aing lempang ka dieu, ningali si Hendra keur nelepon handapkeun ramutan. Kenaon teh si eta di tanggal tunun? Nelepon. Widih. Paling ngenehan wasit sia teh. 3:28 a.m. Buset, dengerkeun heula nah. No. Oh, kira emprit bejakeun naon kira aing penasaran. Anu bener sih manuk emprit. Serius aing mah. Tadi aing liwat ningali keur teleponan. Ngaranna Sela cenah. Ah, nu bener emprit. Ulah bohong ya ka kolot yo. Serius emprit. Serius aing mah. Widih, eta si bewok eta pagar kabupaten boga awe oge sarupana. Paling oge ngaku-ngaku doang si bewok mah. Serius aing mah. Emang naon cek si bewok? Mainnya tadi nelepon mesra-mesraan. Lu bener tah? Serius. Mainnya sayang-sayangan gitu. Kadengena. Waduh. Widih, beneran kayaknya si bewok boga awena eta. Ya bagus lah, ringis bawa ka bogoh mah. Oh, oke sih. Woi, bewok, kemana sih? Adio. Tuh, tinggal itu, tuh, si bewok ke kasmaran. Bener tah? Tinggal itu. Wih, kasmaran? Wih, mantep atuh. Serius ya, boga awewe. Hanya wae cobek tahu gejerot. Coba tuh anu keur kasmaran mah, traktir baso. Baso mang sami naon ke? Wih, anu kasmaran teh. Pelit bener sih. Iya pasti pegawaian si anak pitik yo. Awas siapa yang pitik. Geus lah ari kitu mah. Aing arek siap-siap. Nek katimuan jeung si Sela. Bener sih. Paling oge siapa ditolak bewok. Asli nama benar. Moal atuh aing pang janjian jeung si Sela arek ada harba somang samin. Aing teh yakin ditolak mah pasti. Terbaci. Cipirit. Keset. Jangan dong, kayak orang ketemu awewe. Sugan be bogoheun eta si Sela ka aing. Oke nya. Ulah sok ngadat-ngadat we sia teh. Ulah jiga kamari ngadat wae, oke? Ajab ieu mah pasti ajab. Di aing ah. Ten seconds later. Ajab.
ya ketemu jeung si Sela pokona mah. Neng Sela, Hendra coming. Kang dong tong ada tatu biar ketemu Neng Sela urang. Magat wae. Guys, doakan aing nya sugan we si Sela pogaweun ka aing. Edan, sia asli meunang awe. Kalimis kitu siga si Purnomo aing. Yo, lainna doakeun malah ngaledeh. Nai. Asli mah. Ka mana sih, Wok? Rek ketemu ayang beb Sela atuh. Pede banget lu bewok. Oh sih, cigan udah ikut wae tau we. Sirik wae saria mah. Geus lah aing kagang rambutan heula. Wih, eta budak gayana. Bang ngintip Chandra yuk. Yuk, aing penasaran he. Oke. Aing nyaho, Kasih aing bewok kumaha. sih. Aing gak paham. Kemana ya si Sela? Bajunya sumit, bukus klimis, banget geus kinclong, juga kaca di mall. Duh, nungguan si Sela kemana ya? Hati si Sela ya, kita lagi ketemu. Ajak pokoknya malah. Widih, ngali bolina mah ciga urang mah ya, guys. Widih, atuh eta awe. Hendra ya? Iya mas. Iya mbak. Aku Sela, ah. Oh, iya mbak. Oh. Iya mbak. Ayo, ah, anterin Sela ke tempatnya si Anggi. Terus katanya, ah, mengajak Sela makan bakso ke tempatnya Mang Samin. Gimana, ah? Neng. Amules. Ya, mau kemana? Beneran. Makan lo, modal sitakan sita. Ajar tak, bencong tak sita. Wan, bencong berdiri tak. 346 minutes later. Tuh, kemana eta si Sela? Kena tadi dinya, ya.
Aduh, moga-moga beu eta si Sela. Yo. Kalau kakolot kata kau ge. Cek aing bencong kaleng, ngajar oge sama. Nah, nyaho eta bencong. Ngomong si Sela lain si Betty. Parah ya mah dia baturan lain mantuan mah nyusirikeun. Komo saya pitik mah yo. Mana sih songong? San songong, mana lain baturan atuh. Tanya tadi kalau nyanyi. Komo si eta itu di aki-aki. Dahar ku setan, betita bencong bertitita dahar. Bencong.